Allah. Nah, di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah, embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena. Islamna berarti bener. Nah, lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga 3 kos Haji Pendi. 3 nya nama KTP teh. Oh, loba batur mah hese KTP-nya mah 3. Eta lah bajingan teh kos kitu teh. 3. Nah, iya KTP nama Islam, jelemana Islam, tetapi daek ngalaksanakeun maksiat. Kurang giat karena ibadah, maksiat daek leletikanana main gaple. Lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu. Koto kunyana di kitu-kitu tah. Naonna karangarana jangjangna naon ngaranna tah? Tuh, nyawan teh tolol teh coba. Aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna? Jantur. Aing ge nyawa nang disiakan eta. Aja lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna? Di pale eta. Eta teh diadukeun bareng segitu. Eta urang cayur tolol tah kos kitu tah. Mang cayur eta, pagawe mang cayur eta pertama. Nah, lamun masih keneh daya kos kitu tah. Ya Islam mah Islam, tapi daya keneh main remi, daya keneh main catur, daya keneh main gaple, anu osok dikitu-kitu teh plok naon ngaranna. Tuh nyahoan. Bandarna renyana meureun. Mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya. Tah eta. Daya keneh kos kitu. Minimal boga TV keneh. Tuh. Eta nonton TV naon maksudna coba? Mun pake maca sholawat. Sabaraha jam eta nonton TV mun pake maca sholawat, masyaallah sabaraha ratus. Urang kieu bae di TV kos do oplo eta sebenarnya. Teu hayu saya pikir ku otak. Terus dengar orang keneh mah potongan kos kieu. Atuh aja huis geus lain di hulu ka jembut-jembut. Masa keneh nonton TV tah. Nah, geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya tah Islam. Mun daek laksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an, wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan, ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe. Asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup. Kieu, tapi Mang Uting wajar lah neangan deui. Tuh, saya calon nah itu masalah. 2 habak sekali lah. Tah. Iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan. Maksiat terus Islam, tapi terus we maksiat. Mulai tah lamun geus loba maksiat, ibadah teh ibadah. Ih, sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid. Teh nya. Deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha? Wallahu a'lam. Weh, sia ka masjid, emang aya naon? Karpetna geus diganti ku ari. Bener sia. Yeuh, wari mah wow, hebat biasa. Nyana ka dinya ka masjid goblok jantu cak nya teh. Kaluar deui tolol teh coba. Atuh dilalaga kitu supaya ka masjid. Cuma ka masjid nempo doang di jendela. Ya tuh diganti. Atuh geus teh teu asup-asup acan. Eta berat dek asup ka masjid teh ieu cahayaan. Eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya, eueuh cahayaan. Di mana-mana geus eueuh cahayaan, sangheut ibadah teh sangheut
asal geus dibere sangeut berarti nutup lawan sorga nu muka lawan tuh dia paling teh sia horeng tuh dah ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu ya kira-kira ieu nu di dieu ieu cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya be cak urang dieu mah ngaji Pendi cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nya ge Rusdi atuh gebelek begadeulan cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cak cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak be sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lebentak sama kula masuk ingin ka dongeng da dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kabarna urang Indonesia aja Pendi ya 3 nah ieu cek ya ieu aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ke deh ieu pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya mulai orang India heula asup orang India ka dinya tahan kunyana geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek orang India waduh tidak nehi cek gitu aduh Masya Allah kuat cek guys kuat nah kuari orang Arab dagu orang Arab Baduy bahwa pan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah asop nomor kadua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan jeung Baduy mah embe tapi kan masalah tak embe teh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetep bau biasa nah bagian orang Indonesia aja Pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar cak embe teu kuat aing gitu eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarada ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur cahayaan mah sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub robana ditinggal kutub robani paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau enek di samping enek teh seueuh sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan henteu sih nu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah
waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah encan masih kena jam 10 deuleu oh jam 11 setengah 12 lah geus siap-siap ya pas jam 12 es eta cahayaan aya cahayaan Masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat geus tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh kaluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasibkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek urang cayur gegedena urang pondok etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kadua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwalti Gusti Allah Subhanahu wa taala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu ditukang alhakumut cenah deui nah bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat na ngahukuman pang adil-adilna eueuh di hakim nu paling hebat Allah ku aya sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang terhadap halayak rame terhadap hewan gunung laut bumi keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu narima urang ngaca ye ngaca dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis mah sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amatnya cek nya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabarna nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia ini sakit alhamdulillah dijadikan jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imah ngaca jore aman aing ye tuh coba ge ketika urang dibere jadi pedagang haju untung bae
Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung bae dikocorkeun beureum kakayaan Gusti ka abdi loba teh mah nu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh Gusti kos gitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta ucahayaan hatena ucahayaan wa man lam yajalillahu lahu nur di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahayaan di mana cahayaan eta kos gitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu menta ka nyana bendu lah resep aja teh nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bahkan lamun urang menta ka nu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi misalnya aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa ka aing penta tah Allah meresepeun jasa dipenta haji pendek mau dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlakillah Allah memere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta para raeh masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta? Ieu surat ti Gusti Allah. Coba tabang bacakeun. Begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah. Tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna. Eta memperangkeun urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing. Sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing teh mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnyana masyaallah kaget nyana dicarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naek ka gunung ragal
paling hebat jangan ngimpi di udag-udag anjing sanggeus di udag anjing ngajunya anak kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta Haji Pedi kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun tentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh dek di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi jieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunnanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikanna kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamari Haji Pedi hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge suit tolol tuh coba lah ieu urusan Allah. Nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani sageus tani terus parena bagus kabelah dieuna gacung hapa nah urang kan ngomong ji kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti da pupuk nadain sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sidina Umar ulah di pareuman make cai atuh pertentangan antara masyarakat jeung Sidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat ulama nyaho tah tewak si eta hayu bawa ka dieu sia da zakat teh moal geulan euy zakat geulan dikaluarkeun pareum sorangan seureuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum wow ribut lah eta tadi kalau kena demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae eta ewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauh na luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam can aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna nomor kadua sadar kada papasten Allah nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cayur mah aya tiluan ngacung lib
ulah diagan dunia. Abong-abong bisa ngaji, abong-abong bisa baca Quran, abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pakai neangan dunia. Eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna. Encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka. Lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nepi ka karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam, tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi, lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam ayat cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah, embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan laranganana. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kadua, sadar karena putusan Allah di diri urang, atau soal harta, atau soal penyakit, atau soal naon bae nu patali jeung diri urang, atau jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Naon? Ialah mempersiapkeun jang maot, mebeh datangna maot. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang ngazakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah. Eta adalah jang mempersiapkan maut, mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae, tetapi eueuh cahayaan ngan meunang capek doang. Ngan meunang capek doang, tak perluna cahaya. Kos kumaha sih cak para sahabat Gusti Rasul eta meunang capek doang. Nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah, naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik salat mah salat bae, pan teteh ge cenah salatna ge. Ja teu nyahoeun kana agungna Gusti Allah. Sok geura teangan budak leutik lamun taraweh teh. Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu mah. Giliran ya ndek diuk diteneunan parantina kol bedug di dieu tah. Atuh kumaha eta karana salat budak leutik teh nyaho keagungan Gusti Allah, sadajan capek ibadah lantaran teh nyaho kana keagungan Gusti Allah, ongkos salatna budak leutik eueuh nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Sia kunaon eta getol amat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu ada. Atuh. Sakalina maca shalawat, maca kulhu kukulak mun teu maca kulhu kabari. Bulan Rawah maca kulhu ngaji. Dibaca bae ku nyanes. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna? Rizki macet cek teh.
supaya ada jembar be bisa sugan be kukulhu mata ulah kos gitu teh ibadah budak leutik teh TK capek eta ibadah kos gitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah geus be urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia ulah aya muatan selain lillahi ta'ala karak ta eta ibadah nu mantep geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan keneh bae mah cara nu calon lurah teh kon bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake eueuhna naonan sebab sedekahna aya karna hayang naik jabatan kitu keneh calon bupati Gus Puguh calon presiden utama haji penmentas ieu maka ditupan ka istana tolol henteu mending mun dibere henteu dibere onam gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa adapun kadituna lah cak Kangjeng Nabi gampang nu kadituna mah asal eta na hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahaya na dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti ketika orang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngarti ieu karung ayam cek nya teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah ieu takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkan amal-amal jang maut samemeh maut geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa anak kitu kabeh tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na puasanya na zakatnya na sodakoh manehanana milulah ka jero kuburan teh ternyata horeng di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis cenah di jero kuburan teh poek horeng caak cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong nyebutkeun di jero kuburan poek bohong nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu mana ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ka ditimbang kula batur ya Allah ieu saya ieu kula zakat cek cenah ya Allah ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang Haji Pendi teh di jero kuburan ieu si hajore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak Haji Pendi si hajore amat bahasa pan batur Bang Haji ieu batur di mana aya eta nyadakeun si mbak teh ya batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal ngabaturan jasa mangkaning eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana
jelema datang, Waalaikumsalam. Naon ya? Duh, kulit di kamari candar. Masya Allah, atuh lain bebe aja di kamari ya. Cukup teh 500.000 Pak ieu. Tah. Alhamdulillah, Haji, Masya Allah. Kesia lamun teu boga deui deui. Senang hate. Geus jembar jero kuburan. Datang ka Haji Pendi. Waalaikumsalam. Naon sih? Kulit di kamari candar. Boan sia. Ye, tuh neangan cara aing. Coba direk neangan sih. Atuh geus mabur sia ka ditu lah. Masya Allah, cek ugal ledeg gaji pendek. Eta jempit kan batur sempit ya di jero kuburan anak. Ya Allah ya Rabbi dah. Urang ayeuna nyin masjid dan kipas di masjid tiis. Jelema maca sholawat ka tiisan komo ase, nu ngaji ka tiisan komo ase. Di jero kuburan anak tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya. Ieu kipas anu dipasaku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge. Haju leumpangna ge kotek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah, eta kos kitu ge tiis. Aduh, nyaho kitu mah kula meuli nu bagus. Cek malaikat keur ieu sia. Tah, kitu Haji Pendi bapan nyana mah lain meulikeun nan kipas, malah kipas di masjid dicokot. Atuh panas kana mah di kuburan. Atuh. Cek Haji Pendi malaikat, ieu naon li panas? Nah, maling kipas ya. Mentek sih ada ngaji ke masjid gede. Ai bebejana mah ka masyarakat diganti. Datang ka kuarin teh. Datang ka saiki orang diganti ge. We mengkonon siram. Nah, aya Ustad maling ih heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir, abdi iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, padahal mah wa ma hum bimu'minin, teu iman, munafik tah mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah, munafik henteu, tetapi cahayaan imanna, Islamna cahayaan, imanna cahayaan, berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, tetapi ngalaksanakeunna henteu. Kunaon eta? Ieulah eueuh cahayaan di jero kalbu urang, Islamna teu aya cahayaan, imanna teu aya cahayaan. Sok wali mulai bongkar geraku urang supaya aya cahayaan, Islam urang aya cahayaan, iman urang aya cahayaan. Islam babalikna engke kana zahir, iman babalikna engke kana batin, kana ruhani. Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan. Wah, bakalna istimewa jasa. Zahirna bagus, batinna ge bagus. Ku ayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya? Di pondok-pondok pesantren, tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jasa. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Sia pondok ngaran doang. Kampung pondok salilana bodoh, heran eng mah. Tuh, ya, urang lamun ningali gedung. Wow. Universitas, wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu. Mentereng hebat, gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta, ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu. Ketika urang leuleuh kantor DPR, isi ka sorga panteu kantor ieu.
tapi lamun urang deuleu majelis talim deuleu pondok hina ka deuleuna justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang hina ka deuleu ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah. Seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula amal salat amal puasa amal zakat amal-amal sedekah jeung sajabana amal ngaji jeung sajabana santri mah ujang ka neraka saudara santri mah ujang ka neraka santri mah kajun HSB ge di kobongna surga tuh cuma teu percaya waduh sagalana ye cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh ujang ka neraka teman-teman santri mah sanajan amalna jore pan di kanarakakeun begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi ye utawi geus kieu mah segede peureub ieu naon dia ye kula utawi nang ieu jurumiah di utawian nah cek malaikat naon sia ieu utawi ieu cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren pindah deui ka lawang nu ieu utawi aya deui bae di dieu terus we unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya jagana ya dijagaan ku utawi iku bae bebe jaga Gusti Allah Gusti ieu ya utawi ikuan lah ka surgakeun habak tuh ye batak santri wah ujang ka neraka para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul